Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa TV1, kamari hadir nyapa anjeun dinten ieu. Urang bakal ngayugikeun sababaraha warta pangayarna anu pastina menarik, aktual, sareng dipercaya. Bersama kuring Muhammad Amil Syahid, ieu warta lengkapna. Kebakaran kejantenan di Bukit Teletubis Blok Sapana, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kawasan wisata Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru dina Rebo, genep September 2023 dugi ka 11 September seuneu can padam. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru nutup kawasan Taman Nasional secara total akibat kebakaran anu kejantenan di Gunung Bromo anu disebabkeun ku plat prewedding penutupan dimimitian di Minggu 10 September 2023 jam 18.00 nepi ka wates waktu anu can tiasa dipastikan sub kawasan sareng akses jalan Malang Lumajang Malang. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Septi Eka Wardani nyarios yen dugi ka Senen 11 September 2023 kebakaran masih kene kejantenan. Aranjeunna nyarios yen ayeuna proyek pemadam api masih diteruskan ke sababaraha pihak sapertos Badan Nasional Penanggulan Bencana dugi ka Senen 11 September 2023 sahenteuna 50 hektar lahan anu kabakaran dina kejantenan eta. Kebakaran tersebut diperkirakan disebabkan ku sakelompok jalma anu nyalaan flare atawa suara pikeun kepentingan foto prewedding dina Rebo genep September 2023. Demikian warta pangayarna dina TV1 kuring Muhammad Amil Syahid sareng kru anu ngalaporkeun pikeun jurnalis TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus panutup papanggih urang dina waktos ieu. Kuring Muhammad Amil Syahid hatur nuhun kana kebersamaan.